Ba'dul hukama ditaros naon hikmatna di alam dunia kudu aya lebaran. Maka walaranana innal hikmata fi idi dunya tadzakuratu idil akhirah. Hikmatna aya lebaran di alam dunia teh supaya jelema ingat bahwa engke ge di akhirat bakal aya lebaran. Karena beda-bedana kaayaan jalma nalikeun ka lebaran, aya anu bungah wae, loba duitna, loba hartana, oge loba dahareuna. Aya anu susah wae, bajuna teu ganti, duitna oge saeutik, oge kadaharanana kur saeutik. Eta teh ngagambarkeun di akhirat oge saperti kitu. Engke bakal aya jelema anu bungah, loba sisimpenan amal alusna. Oge aya jelema anu susah, sabab di alam dunia na kalau loba anana kalakuan anu picarekeun dosa jeung saeutik amalna. Mudah-mudahan urang mah sing dihampura ku Allah bari kaasupkeun jalmi anu bisa lebaran engke di akhirat.